ketika maut sakumaha tadi bakal hak katingali ti bakal urang. Urang perem kieu bentak ketika sakarat di rumah sakit geus teu daya teu upaya bentak. Geus punguh nu garagah keneh kajeun kuku bangke tadina lengan tetep bentak ningali nu ditayangkeun ku Gusti Allah ja'at sakratul maut bil haqqi bentak gular gilir kekenca neraka gilir kakatuh surga gilir deui kakenca neraka gambaran gilir deui kakatuh bidadari kikieuan. Ya Allah kita live sini pas gilir kakenca pendek dia neraka. Aduh Gusti Allah. Nah iyalah gambaran-gambaran seperti eta teh bakal muncul wajah sakratul maut bil haqqi. Masya Allah. Nah ieu nu kudu kurang direnungkeun. Cenah urang mah alhamdulillah ya panjang umurna meureun geus loba ibadahna lain ku panjang umur tapi ku berkah.